Wilujeng sumping di acara ngobrol santai bareng Bella. Dinten ieu Bella resep pisan soalnya aya dua konten kreator ngaran nu keren nyaeta Pipi jeung Tanaya. Hai, kumaha Damang? Hai Bella, alhamdulillah damang. Rasa sakit ruas, tapi bunga biasa di dia. Halo Bella, damang oge kedek kagok soalnya biasanya kuring mah di tukangan kamera. Santai we, satu acan ngobrol leuwih jeuh. Bella hayang nanya heula, ayeuna aya kesibukan naon manehna? Kuring kenyiapkeun konten edukasi anyar, sing leuwih bebejan supaya barudak sekolah gampang ngartos. Lamun kuring mah keur sering nyobaan jajanan viral. Ayeuna loba nyobaan makanan unik. Jadi sakalian we ngapiralkeun. Ah. Pipi, anjeun kan kasohor jeung konten edukasi nu singket jeung gampang dipahaman. Awalna kumaha bisa asup ka dunya kitu? Sasaleutik mah iseng wae meuli kuring resep nyieun rangkuman Rati. Terus bebeja sok minta fotona. Tidinya kuring upload. Jadi sangka segar anu resep tungtung jadi kateruskeun. Oh gitu, mimitina ngan mantuan babaturan jadi kasibukanna serius. Ari Tanaya kumaha? Anjeun mah vibe-na kuliner pisan. Laras, sabenerna aku sabab sering resep jajan, unggal nyobaan makanan anyar sok dipoto heula. Teras mikir, nah teh dibagikeun wae ka batur. Ternyata seueur pisan nu nungguan review di kuring. Sakumaha perjalanan pasti aya tantangan. Naon tantangan pangagungan keur manehna? Lamun kuring konsistensi, kadang capek sekolah, kadang teu boga ide, tapi lamun inget loba anu rangkuman konten, kuring jadi semangat deui. Ari kuring mah tantanganna teh lamun kudu review makanan tapi rasana kurang cocok, tapi kudu tetep sopan jeung jujur. Eta rada hese. Leres konten kreator kudu kreatif tapi tetep ngajaga sikap. Ayeuna seueur nu hayang jadi konten kreator tapi sieun teu aya nu nonton, tips ti maraneh kumaha? Mimiti wae tina hal anu disuka. Mun resep pasti leuwih gampang konsistenna. Teu kudu alat mahal, HP oge cukup. Nu penting cahaya HD jeung kudu percaya diri. Hatur nuhun pisan Pipi jeung Tanaya. Obrolana pikareseupeun mugia tiasa mere inspirasi keur nu hayang ngamimitina ieun konten. Hatur nuhun parantos sumpih. Hatur nuhun Bella. Sampai pateteng deui dina episode salajengna. Dadah. Apa teh? Anjing. Tips ti Kira ini Oh, patepang teh sampai jumpa lagi ya. Dapat. Mamu di mana? Mamu ke sana. Sana ada siapa? Nanti kalau sepi gue datang. Gadir ya gadir. Capek. Bukan Mikrofon. Aku Lesri. Gitu. Nonton. Sebuah cantik. Coba dikit. Tipis-tipis. Baik sekali. GP aku kan. Mega takut banget ikut pipi. Wah, konten kreator GP. Buruknya. Jangan berubah. Gayanya berubah. Dulunya biasa, sekarang makin pecah. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. Jangan tahu. Iya. Kumaha